Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing pemirsa, salami 2 menit salajengna anjeun bakal sareng abdi Nadia Auliana Fadila dina program Breaking News ngabahas warta aktual sareng terpercaya. Dina poe Senin 24 Februari 2025, Kejaksaan Agung nahan 7 orang tersangka dina kasus dugaan korupsi tata kelola minyak atah jeung produk kilang nu ngalibatkeun subholding PT Pertamina jeung para kontraktor kerja bareng dina periode 2018 nepi ka 2023. Dina perkara ieu nagara dirugikeun nepi ka 183,7 triliun rupiah. Kasus ieu dimimitian tina Peraturan Menteri SDM Nomor 42 Tahun 2018 nu ngawajibkeun PT Pertamina ngawatamakeun pasokan minyak bumi teu jero negeri. Tapi dina proses penyidikan, pihak Kejaksaan Agung manggihan yen tersangka RS, SDS, jeung AP nu ngajabat di anak perusahaan Pertamina geus ngalakukeun pengondisian dina rapat optimalisasi hilir nu ngajababkeun pasokan minyak atah jeung produk kilang dilakukeun ku cara ngimpor. Ditempo oge kajahatan antara subholding Pertamina jeung para broker dina pengadaan impor minyak atah ku PT Kilang Pertamina Internasional jeung produk kilang ku PT Pertamina Patraniaga. Para tersangka disangka hayang meunang keuntungan kalayan masang broker minyak atah jeung produk kilang secara teu sah. Para penyidik mariksa sababaraha saksi jeung ahli tuluy netepkeun 7 orang tersangka dina kasus ieu. Kabeh tersangka boga peran masing-masing. RS nu jadi dikrut PT Pertamina Patraniaga babarengan jeung SDS jeung AP ngalakukeun pengondisian dina rapat optimalisasi hilir. Rapat eta dijadikeun dasar pikeun nurunkeun produk kilang. Tuluy, HIF pejabat PT Pertamina International Shipping ngalakukeun markup kontrak pengiriman dina waktos impor minyak atah jeung produk kilang nu nyebabkeun negara kudu mayar biaya 13 nepi ka 15% menghasilkeun keuntungan pikeun tersangka AN. Sedangkan tersangka DW jeung GRJ komunikasi jeung AP pikeun meunang harga nu luhur padahal syaratna can kacumponan. Sakitu wae warta dinten ieu, kuring Nadia Auliana Fadila nyuwunkeun diri heula ti payuneun anjeun. Hatur nuhun sareng wilujeng enjing dugi ka tepang deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.